Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadaya kaum muslimin kanggo pangaosan sasihan Masjid DKM Baitus Salam ayeuna malam Jumaah bade dilaksanakeun insyaallah kanggo pemateri tanapi al ustad anu bakal lebetan kana ieu acara nyaeta Haji Iim Imanuddin ti palihan Kujang Wilujeng Nyakseni. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addud dolimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya walaita laitani lam attahid fulanan khalila. Para bapak, para ibu, para wargi, para sepuh, hadirin hadirat, alhamdulillah ku kudroh, ku iroda Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa hadir, tiasa silaturahmi, patepung lawung, patepang wajah, oge tiasa tolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna calikna niatna janten amal soleh, janten kasayan anu dicatat ditambi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para bapak, ayat anu tadi didugikeun surat Al-Furqan ayat 27 ayat 28. Isi kandungan eta ayat teh nu kahiji digambarkeun rasa kaduhung hanyakal anu luar biasa, hanyakal nu kahiji ayat 27 kulantaran teu nuturkeun atanapi teu sasarangan sareng Rasul sallam. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kaduhung anu kadua, kaduhung kulantaran milih babaturan gitu. Milih teman itu bakal aya penyesalan. Ibu-ibu, para bapak, rasa kaduhung anu luar biasa dina eta ayat, jadi lain kaduhung biasa ya, lain hanya kanu biasa. Cuma kaduhung cek urang cekuning mah kaduhung sagede gede kumaha jeung.
mun bahasa Indonesia mah penyesalan yang sangat mendalam, hanya karena oge pisan. Nah, jadi lain hanyakal, siapa aya nu hanyakal tapi lah kaduhung. Oke. Naku Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27 make bahasa kinayah. Penyesalan anu luar biasa, penyesalan yang mendalam, kaduhung anu sagede gunung teh digambarkeun ibarat jelema ngegel dua leungeun. Ibu-ibu, da ai jelema kaduhung tara ngegel dua leungeun, paling ngegel curug. Nya. Tah mah digambarkeun bakating kaduhung-kaduhungna nepi ka dua leungeunna oge digegel gitu. Tapi da moal mungkin eta teh. Oke. Di yauma ya'addud dolimu. Dina poean, maksudna dina poean kiamat, sebab ayat ke-25 20 genep kenerangkeun kumaha kakawasan Allah dina poe kiamat. Anu salajengna dina ayat 27 Allah ngadawuh dina poe kiamat ya adu ngegel. Kade Bu? Disebut ya adu mah ngegel nage ku gigi geraham. Kuat ngegel teh. Ibu ge sok ngegel kieu nya, tapi sok lesot. Punten, model nu ngarokok sok digegel, tara di kolomo, tara nepi ka jero gitu. Tapi mah ya adu mah menggigit dengan kuat. Sahabu ad-dolim, jalma dolim, karena naon ala yadaihi, karena dua pananganana. Jadi jalma dolim dina poe akhirat bakal ngegel dua leungeunna. Itu tidak mungkin. Datang boroning dua leungeun ibu-ibu punten. Hiji sok gegel, lebet moal. Tah ieu peureup asupkan. Teh seru simuring bentuk atau kalimat anu ngagambarkeun untuk melebihkan lil mubalaghah netelakeun yen kaduhungna teh lain kaduhung biasa tapi kaduhung sagede gunung, penyesalan yang mendalam nepi ka diistilahkeun oge ngegel lain ngegel curug. Lain ngegel curug Bu, tapi ngegel dua leungeun. Jadi bila anu naroskeun naon maksudna ngegel dua leungeun? Bakating kaduhung. Da rata-rata jalmi di mana-mana oge Bu aya ngaran kaduhung hanyakal mah teu meunangna naon sok ngegel curug. Terus Bu, pami bapak ical artos, ibu ical artos 2,5 miliar misalnya. Ya mah ngalamun cicing. Tong kagok ngalamun. Nyebut lagi, waduh aing cilaka 12. Betul? Cing sabarakali leungitna sakali. Ngan disebutna 12 bakat tinggunan. Bakat ku gede leungitna. Cing lamun leungit 10.000 mah moal cilaka 12. Cilaka sabriji? Cilaka kunaon leungit duit lamun artos teh ageung mah cilaka 12. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu. Kenapa bari ngadres dina Al-Baqarah orang-orang munafik itu yaj'aluna aso bi'ahum pi adanihim minas sawaiki hadarol maut.
Taya tamsil ibarat orang-orang munafik sok ngarasupkeun ngajadikeun asobi, ai asobi teh jari-jari ramo-ramo. Maksudna mah sok nutupan ceuli tah Bu, maaf. Nutupan ceulina teh lain ku hiji. Ku ramo nu loba. Da moal mungkin atuh Pak nutupan ceuli ku ramo nu loba. Sok ibu-ibu kieukeun tah pepetkeun. Itu teh gambaran naon cing bakat tingku mung-mungna ngadengikeun Quran gitu. Lebih ke di pepetan sing rapet ibu-ibu perlu mah dilakban gitunya. Tadina Quran mah dibahasana teh digambarkeun siga ramo kabeh dibebeskeun gitu kan. Sieun ngadengi Quran teh gitu. Eta punten upami bapak ibu kapungkur di pasantren di madrasah diajar nu kitu teh ibu namina bahasa majaz min itlaqil kul wa irodatil juz, disebut nama kabeh tapi maksud nama sawareh, betul? Disebut nama kabeh tapi maksud nama sawareh, disebut na ramo-ramo tapi maksudna nu asup kana celima ngan curug unggul kieu tah. Gitu. Disebut na dua leungeun anu biasa digambarkeun jelema ngegel naon menyesal itu ngegel curug lain ngegel leungeun gitu. Eta namina min itlaqil juj wa iroda min itlaqil kul wa irodatil juj. Aya deui Bu. Min itlaqil juj wa irodatil kul, disebut nama sawareh tapi maksud nama kabeh. Kira-kira tuh ngaharulangnya cicing ada Bu. Disebut na sawareh maksud nama kabeh. Ainu tadi disebut kabeh maksud nama sawareh. Tah urang lengkong padahal masa urang eta teh disebut nama urang lengkong, disebut na kabeh maksud nama sawareh. Tah ieu mah disebut sawareh maksud nama kabeh. Tabat yada abi lahabiu watab, cilaka dua leungeun Abu Lahab, cing anu cilaka di akhirat leungeunna wungkul ngan celom. Anslom dengan neraka awak nama henteu. Nah itu disebut sawareh maksud nama kabeh. Paham Bu? Bala teu ngarti oge nya da moal aya ulangan ieu mah. Tah Ibu bahasa-bahasa di urang di lemur geus biasa eta teh. Model dina bahasa di dalam bahasa Indonesia loba. Siga ekor, membeli seekor kambing. Cing, upami ibu membeli seekor kambing buntutna wungkul, tak maksud nama. Nah itu. Kan Ibu? Ini mah mitet nunutan mitet nunuh. Aya ibu-ibu anu disebutna tempat maksud nama eusi. Min itlaqil hal wa mahal wa idratil hal, disebut tempat maksud nama eusi. Pak punten Pak, pangmicenkeun asbab bluwer teh Bu. Naon dipicen? Lain asbakna, kuntungna gitu. Eta mun ceuk budak santri mah teu diajar balago gitu kan. Terus Bu? Punten Bu pangmicenkeun wadah runtah beleweng deui wae ka mana Bu wadahna pan pilarang dipiceun teh teh teu ngartieun maksudna mah eusina lain wadahna. Ibu-ibu Bu aya di payun keran ngocor teh Bu, keran ngocor teh moal ngocor keran mah. Nah itu Bu, paham?
teh bahasa Quran gitu. Tapi da eta teh bahasa orang Buni Seuri. Eka mana Kang? Rek melak sampo, maunya sampo di pelaket tuh. Sampo mah di dahar lain di pelak. Maksudnya melak tangkal. Paham? Bu, Pak, aing ngagiling tahu kunaon? Pak, aing ngagiling tahu kunaon? Kuwaos, Bu. Mun ngagiling kacang ku mesin, paham? Tapi geus Bu ulah sok protes ulah. Jadi ngagiling tahu mah ku huntu. Mun ngagiling kacang ku batu gitu. Jadi yauma ya'addud dolimu, nalika menggigit nyegel jama-jama dolim kana naon ibu-ibu ala yadaih, kana dua panangan, kana dua leungeunna punten. Teh ngagambarkeun penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang mendalam, kaduhung. Di kaduhungna ge lain saeutik ibu, kaduhung sagede gunung nepi ka digegelna teh leungeunna lain curugna. Iraha Bu kaduhung teh? Engke ari ayeuna mah ibu biasa. Matak dina eta ayat dijelaskeun yauma dina poe kiamah lain dina di alam dunya, di alam dunya mah biasa. Matak bahasa di urang ibu-ibu naon ari kaduhung mah tara ya, kecuali palinter urang dia mah kecuali nuntun me anyakal ti heula jadi katubruk. Ibu-ibu, saha ibu-ibu anu maksud orang-orang dolim? Dina pengertian umum orang-orang dolim itu saha wae anu tidak mengikuti henteu taat ka Allah jeung Rasulna. Tapi orang ningali asbabun nuzul. Ari asbabun nuzul teh sebab-sebab turun. Jadi ieu teh ibu-ibu keur nerangkeun dua musuh Islam zaman Rasul, nu kahiji Utbah bin Rabi'ah, nu kadua Umayyah bin Khalaf. Ieu teh CS Bu, CS berat. Cek ibu naon bes? Tuh ibu masuk bestiannya. Hiji waktu ibu-ibu Utbah bin Rabi'ah, biasa ibu-ibu upami mulih ti perjalanan sok ngonang tatangga, ngonang dulur-dulur nepi ka Rasul oge diulem ngajak makan-makan. Tah gitu Bu orang Arab mah mun balik nyawa teh ngarariung dahar. Rasul oge diulem. Padahal Utbah bin Rabi'ah itu kafir Bu. Tah dita ibu-ibu Rasul hadir. Terus saya saur Utbah bin Rabi'ah teh kieu, ya Rasulullah mangga atuh tuang moal. Iya atuh. Mun cenah abi nyuguhan teu dituang, moal. Kuring rek ngadahar ieu dahareun lamun anjeun ngucapkeun dua kalimat syahadat. Oh kitu. Maka hari eta ibu-ibu Utbah bin Rabi'ah ngucapkeun dua kalimat syahadat. Kulantaran hoyong pisan tuangeunna teh katuang ku Rasul, padahal Rasul teh musuh. Tak gitu Pak bageurna orang Arab mah dina bab dahareun mah. Cimburing sok sering nerangkeun Bu. Orang Arab mah sebagian besar orang Arab mah upami tuang teh tara nyalira sok ngajak batur. Otak lamun datang nyaba ibu-ibu masak atawa nyadiakeun tuangan terus ngonang tatangga baraya ka dieu euy dalahar ya. Kalebet Rasul ngan Rasul ibu teu non aliman lain masalah halal jeung haramna da apa nu ek dituangna oge barang-barang biasa. Ngan Utbah bin Rabi'ah dituntut ku Rasul sok
kuring rek dahar ngan anjeun kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Oke lah, ucapkeun 2 kalimat syahadat. Ta ibu-ibu, ieu berita teh, ieu kejadian teh ibu-ibu bocor ka Umayyah bin Khalaf. Panggil tuh. Kadia Utbah kan CS na. Ai silai punten ieu bahasa simburingnya. Bahasa budi seri we. Ai silaing kunaon silaing geus ninggalkeun agama karuhun. Ih henteu. Ai geuning kamari loba nu laporan maneh maca syahadat hadapan Rasul. Ih henteu eta mah api-api wungkul. Gitu. Bener? Muncul orang wani sumpah bener. Nyaan, heeh. Sok lamun anjeun bener-bener erek tetap dina agama karuhun moal nuturkeun Muhammad isuk pageto atawa engke lamun papanggih jeung Muhammad keur sujud jejeg ta punukna. Siap lah. Coba Pak. Itu cek Umayyah bin Khalaf. Nu kadua, lamun panggih jeung Nabi Muhammad ciduhan wajahna siap. Tuh, karena lansing keur ngabuktikeun bahwa Umayyah Utbah itu masih mengikuti agama jahiliyah. Moal berpaling, moal istilahna ninggalkeun agama karuhun. Matak nalika ibu-ibu punten. Nalika Rasul nuju aya di Darun Nadwah bade salat torojo Umayyah bin Khalaf, maaf, Utbah bin Rabi'ah. Kalah Bu. Dilapisan. Oh 7. Oh kesah. Atas Bu. Oke. Ngan Allah ngawartosan eta informasi erek nganiaya Rasul teh bocor. Aya nu nyadap. Saha Allah. Saur Allah teh diwatuseun ke malaikat Jibril bejaan Nabi Muhammad tas si eta erek nyejeg punukna ibu geus bocor mata Rasul siap-siap tak kitu Bu ya di lain ku CCTV Bu lain aya jadi nu nyadapna langsung informasi teh Allah terus we di berita eta dibejakeun ka Jibril harewoskeun ka Muhammad hade matak waktu papanggih jeung Utbah bin Rabi'ah langsung ditangtang ku Rasul. Utbah sia geus geumpeur awas isuk pageto papanggih jeung kuring dina perang ditek-tek beheung maneh ngeper Bu tu buai jelema kafir teh da ditangtang mah caricing eta teh tah makana dina sejarah ibu-ibu Utbah bin Rabi'ah itu sareng Umayyah bin Khalaf teh dua nana ibu-ibu maot dina peperangan nu kahiji dina perang Badar bahkan Utbah bin Rabi'ah mah ditawan terus Allah Rasul marintah ke Ali bin Abi Thalib Ali paehan si Utbah tuh buka deh paehan ku Imam Ali bin Abi Thalib tah Umayyah bin Khalaf mah ibu dina perang Uhud duel heula perang duel gelut duaan kade Bapak ya anu ngaran perang baheula mah kitu jadi lain lang kadang-kadang henteu langsung nyerang tapi jagoan ti musuh nangtang sok saha tah Ali bin Abi Thalib Ali maju maka duel ibu-ibu sareng Umayyah bin Khalaf nepi ka tatu tadi paehan Bu diberi keringanan ku Rasul teh ngan dina waktu nepi ka mautna teh dina kaayaan ripuh dina kaayaan keur sakarat maut bari kaayaan ripuh ibu-ibu Umayyah bin Khalaf nyebutkeun kieu hanyakal baheula teh babarengan jeung Rasul kitu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laitani
hayang ting gitu kan, baheula lamun rek kieu puguh kieu mah matak cilaka mah baheula tarek nuturkeun rasul. Tah itu pengertian secara khusus. Kumaha ibu nasib anu nyiduhan? Bu, Utbah bin Rabi'ah nyata, Bu. Waktu hari tage langsung ibu-ibu Rasul nuju Malaweng teh diciduhan wajah Rasul teh. Bu, ngan ciduhna balik deui. Jadi si ciduh teh ngabagi dua, muncrat kana beungeutna sorangan, nepi ka maotna oge hideung siga diduruk. Gitu. Tanu kitu ngaranna naon, Bu? Senjata makan Tuhan. Nepi ka maotna oge ibu-ibu Utbah bin Rabi'ah dina perang Uhud hideung beungeutna teh siga diduruk ibu-ibu. Kusabab baheula pernah nyiduhan Rasul ngan ciduhna balik deui. Eta dimaksud jami-jami anu doi. Takumah ibu ungkapan jami-jami anu dolim tadi, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hayang tingki mah euy baheula teh jeung rasul. Makana bahasa laita itu ungkapan keinginan yang impossible, nu tidak mungkin. Nya geus ripuh geus kitu ibu kakara hayang teuing balik deui ka alam dunya itu tidak mungkin. Ya. Dina Quran ibu-ibu aya la'ala aya laita la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun. Teh bahu la'ala teh mudah-mudahan, tapi mudah-mudahanna bisa iya bisa tidak. Aya laita mah tamani, pengharapan yang tidak mungkin. Ya laitani kuntu turoba. Nyaho benak nyaho ayak sisa kieu mah baheula teh kuring teh ulah jadi jelema, geus we jadi taneuh kitu, kan tidak mungkin. Ya Bu, geuning sok aya jelema nya. Ai geus ripuh-ripuh teuing geus kumanya galo geus pokna teh aing mending kene karuron baheula teh. Daripada hirup kieu mah aya nu kitu Bu, bakating ku putus asa. Betul? Persis seperti cacing Siti Maryam. Atau ibu-ibu Siti Maryam teh hamil tanpa suami. Wirang temen atuh. Matak cing naon anu diharepkeunana. Ya. Dina surat Maryam diuniakeun ya laitani mitu qabla hada. Hayang ting baheula teh maot samemeh kajadian teh bakating. Tapi ibu-ibu ingat, emot laita itu pengharapan yang tidak mungkin. Taya teh netelakeun ibu-ibu, para bapak, menyesal kaduhung di akhir mah teh aya hartos. Nah, paham? Sok sanajan ibu kaduhung nepi ka ngajerit ya, maratan langit nepi ka ceurik getih hayang balik deui ka alam dunya moal mungkin. Nah, naon diantarana ibu-ibu jama mata kaduhung teh tadi tidak menjadikan Rasul sebagai panutan. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Bu ai sabil naon? Jalan. Ai sirat jalan. Naon bedana? Ai sabil mah ibu jalan-jalan kecil. Jalan Ciamis, jalan Kawali itu. Jadi makanya ibu-ibu ari jalan mah seueur. Upami sirat mah kadang-kadang hiji, siratal mustaqim. Jalan anu lempeng, jalan Allah, jalan yang benar. Upami sabil mah benten. Ai sabil mah bisa positif, bisa negatif, bisa jalan benar, bisa jalan salah. Ya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jelema-jelema nu iman mah berjuang na dina jalan Allah, nu jama-jama kafir mah berjuangna dina jalan
togut. Ku ibu tingali aya jalan orang takwa sabilil muttaqin, aya jalan anu ditempuh ku orang-orang durhaka sabilul mujrimin gitu. Jadi ibu-ibu jalan mah seueur. Tamakana ibu-ibu jalma di alam dunia ieu kalebet simburing ieu teh keur menempuh beberapa jalan. Ya, hayang nepi kana siratal mustaqim. Ngan loba pengkolanana gitu. Paham? Jadi kadang-kadang jelema kana siratal mustaqim teu nepi-nepi kunaon cing. Loba pengkolanana erek lempeng geus aya nu metod ka dieu. Eta mah karaos ku simburing karaos ku para bapak. Oge mungkin kealaman kabanungan ku urang sadayana. Makana jalmi hirup di alam dunia itu bu, lamun teu aya dina jalan bener pasti jalan anu salah. Lamun teu dina sabilillah pasti dina sabilis syaiton. Betul? Iya. Makana cek para ulama teh mah bu, manusia mah kumaha endingna? Naon ending teh? Akhirnya. Ta ibu bapak sering simpuling itu nuju menempuh jalan-jalan kebaikan. Sok sanajan aya dina jalan-jalan kebaikan mah luweusan gogodana. Kadang-kadang can nepi geus aya nu metot. Can nepi geus aya nu mengkolkeun itu. Wayahna bu gogodana loba. Tapi ibu-ibu manusia dua, lamun tenuturkeun jalan Allah, jalan setan. Lamun tenuturkeun nafsu, mun teu ngagugun nafsu atawa nurutan kana wahyu. Kieu teh Bu. Jalmi anu ngagugun nafsu jeung nurut kana wahyu capena sami teu? Kali deui. Jalmi anu aya dina jalan setan jeung jalan bener capena sami teu? Sami. Tak aya bahasa kieu lah aing capek euy hirup diatur ku agama mah aya kitu mun teu diatur ku agama teh capek beuki capek kadang-kadang. Oh. Atuh kieu bulah ibu ngaos capek teu? Apa tong nyebutkan henteu? Capek teu? Capek. Mun teu capek ku simburing kan nepi ka jam 11. Itu sarua Bu capek. Nu ulin capek teu? Capek. Ya. Mata katawi si ibu-ibu dina pangaosan bakat tingku capek nunutan gitu. Capek. Ai salat capek teu? Capek. Siksa hati capek. Ngan teu capek siga lumpat. Punten Bu. Ai usaha milarian anu halal capek teu? Capek. Ai usaha make jalan anu haram capek teu? Capek. Oh, bahkan leuwih capek. Tak makana ibu-ibu kulantaran sarua capena kenapa atuh? Itu cek para ulama teh. Ya, jadi lam atahid ma'ar rasuli makana hayu. Tamun ayeuna bulan Rabiul Awal sok digemor-gemorkeun urang supaya mencintai Rasul. Tah dina raraga mencintai Rasul teh urang mengikuti Rasul. Ya. Kumaha ibu-ibu cara nuturkeun Rasul teh upami tiasa mah catat dina imutan. Upami tiasa mah sing total. Ibadahna sing sapertos Rasul, muamalahna sing sapertos Rasul, munakahna sing sapertos Rasul, jinayahna masalah penerapan hukum sing sapertos Rasul, termasuk siasahna. Naon siasah teh? Politikna. Eta mah ibu bade di aku atana pente bapak ibu sareng simburing nepi ka wayah kiwari acan Bu.
Mungkin orang kakara dina ibadah tapi dina penerapan hukum encan. Mungkin orang kakara dina ibadah tapi dina politik mah acan. Betul? Mungkin orang dina sholat masih ga rasul, saum siga rasul, ibadah aja nyontok ka rasul, kadang-kadang dagang masih ga Yahudi. Tamakana hayu sareng simuri. Orang berusaha berupaya peperihan secara total semuanya belum bisa, cing anu babari manu gampang masuk, Bu. Terus terang, Bu, orang rek menerapkan hukum Islam kumaha dan negara-negara lain Islam atuh. Da cek Islam ibu-ibu lamun aya nu maling potong leungeunna, mun aya nu jinah kudu di rajam, aya nu mabok kudu dipepeg, kan gede orang mah bebas. Doraka orang teh nya geus ngaku dorakanya, Bu. Petek anu ngabela mah tuh da orang walin penegak hukum. Ngan memang orang can bisa nerapkan seperti itu. Matak ibu-ibu batur mah ibu lamun ngadenge syariat Islam teh ngagebeg atuh. Awas ini nih, presiden akan menegakkan syariat Islam. Baheula wae baheula, Bu, jam tahun sabaraha kapenggernya, Bu, Amin Rais wae ek jadi presiden, heboh atuh. Ulah dipilih Amin Rais mah Muhammadiyah sana gitu. Itu. Eta geus jadi geus sarieun di buku syariat Islam teh. Duduhkeun ibu-ibu syariat Islam anu dicontohkeun ku Rasul teh potong tangan wungkul lain. Numawi saur simburing terus terang, Bu. Simburingnya can tiasa mungkin kakara bisa ibadah ya ge mungkin. Dina munakah orang bisa sapatos Rasul ya. Tapi dina jinayah acan. Muamalah mungkin Bapak pergaulan dengan sesama manusia bisa mengikuti Rasul, nyunah ka Rasul, tapi dina hukum acan. Betul? Politik acan. Non politik sia-sia. Da kadang-kadang ku urang oge dilembur diturutan. Milih pamimpin teh ibu-ibu secara demokrasi. Padahal milih pamimpin cek Islam lain demokrasi tapi aklamasi. Bener lah, bisi luhur teh simburingnya. Kan di orang aya demokrasi bebas, Bu. Indonesia itu menganut sistem demokrasi kulantaran ia mengambil ti nagara batur. Bu, Pak, ya. Ari zaman Rasul mah zaman para sahabat milih pemimpin teh lain asup kana tempat pemilihan terus nyoblos, terus milih, terus dihitung sanu panglobana lain, Bu. Tak di negara demokrasi mah anu make sistem demokrasi mah, Bu, siapa saja yang menang, yang banyak suaranya itu yang menang. Teu paduli rek bangsat oge. Pokona mah sorana loba. Tak ibu-ibu dina Islam lain kitu. Punten. Ieu teh lembur naon namanya? Desa. Sabaraha desa? Sabaraha lembur? Opat. Nah, mau pemilihan desa, ieu mah contoh, Bu, contoh. Bisi isuk pageto. Mau memilih kepala desa. Tah, di opat dusun teh ada utusan masing-masing, tokoh ulama yang paling tahu. Sok di dusun Lengkong saha nu rek dijagokeun, di dusun anu saha nu rek dijagokeun. Tah, para alim ulama kararumpul tanu kumpul eta teh terus ngayakeun musyawarah saha nu pantes gitu. Di kriteriana kieu tah aya di Lengkong teh jalmina kieu-kieu, oh kurang saeutik euy. Si eta mah sok rada nyalahan lamun maca Quran teh. Tah nu ieu mah ieu pas. Tah kitu, Bu. Baheula mah lain one foot one man. Lain one man one foot. Satu orang satu suara, Bu ya. Lamun satu orang satu suara, yang penting suaranya banyak. Matak tahun sabaraha Ibu di Ciamis aya anggota DPR tukang ngadu bagong, Pak. Ya pasti di PDI paling di PKS maunya. Kurang tidur
si eta tukang adu bagong jadi anggota DPR-nya. Halo. Sablah yang dipilih berdasarkan kriteria, nu penting mah loba nu matak mih loba nu milih kudu loba duit gitu. Nah itu lamun orang rek niru kumaha saur Rasul, tapi da pelebah dia mah orang can bisa. Mudah-mudahan ke depan bisa. Ya waktu simuring pemilihan pimpinan Persis daerah Ciamis mah aklamasi Bu. Tiap PC musyawarah heula pilih. Nah, benernya termasuk Ustadz Isa Ansori ya. Nu jadi dirempukeun pilihan semuanya. Jadi lain one foot one man. Tak tinggal gerai ku urang ibu-ibu tah. Punten Bu. Anu rek nyalonkeun ayeuna jadi anggota DPR, nu ek nyalonkeun jadi anggota pusat daerah. Ibu secara kriteria mah atuh lah budak bolon keneh atuh. Make jeung hayang jadi wakil presiden atuh. Ulah disebutkeun eta mah da apal ieu nya. Geus Bu bisi panjang teuing. Jadi ibu-ibu engke urang bakal menyesal kaduhung punaon di antarana kulantaran teu ngajanteneun Rasul sebagai contoh. Kumaha atuh ayeuna Bu? Terselah anu gampang we. Tuang we nya Bu sing sapertos Rasul. Betul? Iya. Kulem sing sapertos Rasul. Sing urang Ibu kulem Ibu sapertos saha? Lain siga ucing lain. Maksudna punten Bu. Kan ai Bapak Ibu teh Bu dina urusan-urusan dunia mah da lolobana teh mubah. Ai mubah teh Bu lamun dina nilai mah netral. Netral teh bisa berpahala bisa tidak. Ai kulem mubah wajib. Bahasa kasarna ai sare wajib mubah. Sok Ibu. Mun Ibu teu kulem doraka sia. Lamun wajib. Oke Bu, bilih ribetnya kieu we. Ibu, upami sagala rupa diniatan karena Allah saur Imam Ibnu Taimiyah, urusan-urusan anu mubah ke bakal jadi ibadah. Bapak keluar ti bumi nyiar naon? Kipayah keur ngahirup keur ngabiayaan anak pamajikan, ibadah itu bernilai ibadah. Nepi ka cek paribasa mah Ibu ngarenghap bernapas punten nunutan oge bisa jadi ibadah. Kade Bu lah pakai alat ayo cek ka masjid tarunuh abi teh bae tu sare di masjid mah ibadah ulah diniatan naik nunutan eta mah kieu Bu ya. Ai kulem anu jadi ibadah teh anu mengikuti sunnah Rasul. Upami seorang ulama betul simuring katarik pisan. Ibu ngaleueut sagelas cai wae ibu-ibu bisa mubah, bisa berpahala. Bahkan bisa mungkin dosa. Paham? Cing kumaha carana upami ibu ngaleueut sagelas cai supaya jadi ibadah? Kahiji baca bismillah, betul? Tak itu teh mengikuti Rasul. Punten simuring badana Rasul. Upami ibu ngaleueut cai kopi, bapak cai kopi, cai sagelas ibu teu make bismillah jadi teu? Jadi ngan teu berpah. Betul? Iya, ngan teu meunang paham? Jadi eta mah mubah. Talamun hayang jadi ibadah kedah nganggo hiji cenah. Nu kadua ngaleueut sagelas cai ibu-ibu hayang jadi ibadah kumaha? Bari cali. Tong bari rujak lejeg.
Gitu. Dua, Bu. Nu katilu ngaleueut cai hayang jadi ibadah kumaha, Bu? Ku panangan atos bismillahnya. Ku pangan nuka tuhu. Cing ari upami punten upami kupan nu kenca doraka teu. Tuh. Cerdas Ibu. Kali deh, Bu. Betul, teu doraka. Ngan siga kali deh. Teu doraka ngan siga ai setan di mana tempatnya? Kali deh. Ai panangan upami bapa ku panangan nu kenca ngaleueut doraka teu henteu ngan siga ai setan engke tempatna di mana? Sakitu unggul lah beda. Teu dorakan. Nu opat Ibu sok urang tegakeun syariat Islam teh. Nu kaopat naon? Cara ngaleueutna Rasul masuk pelan-pelan, lamun sagelas samuk teh jadi 5 kali geuning baheula mah aya muknya. 5 kali ngaleueutna. Ieu maleun satepo digilekeun kabeh lain. Itu teu nyunah. Terus naon, Bu? Beresna ngaos alhamdulillah. Menang sabari hiji tah pahalana, Bu. Kahiji bismillah, kadua kupanan nuka tuhu, tilu bari calik, opat pelan-pelan, 5 ngadoa, hiji deui bismillah geus, nuka tuhu geus, atos hiji deui sok Ibu nu dileueutna nu sae manya erek ngaleueut brandy whisky bismillahirrahmanirrahim sing bismillah ngageleger oge dosa ibu-ibu. Nah itu paham entengnya enteng hiji deui kula mah lah entong dina bab nu sanes mah bisi panjang teh da memang loba anu can katepi. Upami bapak ibu bade kulam supaya kulamna janten ibadah bernilai kahiji bade kulam teh wudu heula. Pasok Bu, insya Allah. Insya Allah Bu. Ai geus tunuh-tunuh teuing malah apa? Oke? Oke Pak? Oke. Tuh nya Bu. Jantan punten ya Bu, ku simuring kaemutan bapak kaemutan. Oh, ek wudu heula ah. Anu tadi nama seueur hilap. Bu ai geus poho mah pohonya Bu. Komo geus teu purun tiris malah boro-boro hayang kace ngagoleh we. Oke, nu kahiji wudu heula. Itu sunnah nu kadua nyangirah ngaler. Jadi mastakana kaditu. Bu, upami mastaka ibu kawetan dosa teu? Henteu. Upami ibu bade kulam teu wudu heula dosa teu? Ngan moal meunang. Nyangirah ngaler nyangigir ka kulon ka katuh siga mah mayit teras ngadoa naon doana bismika Allahumma ahya nu panjang atuh Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika wa aljatu dohri ilaika rogbatan warohbatan lamaja walamanja minka ila iyaka amantu bi kitabilladhi ang jalta wa binabi kaladi ar lah panjang geus bismika Bu ngan Bu bis nih budak eta mah keur paud atuh keur oke mangga Bu tuh Bu tuang wae kulam wae bakal jadi ibadah upami mengikuti Rasul.
Kan tadi Bu Kuslimur sebatkan orang-orang yang menyesal di akhirat anu hanya kanu kaduhung di akhirat ibu di antarana ibu-ibu lain teu ngalaksanakeun kabeh sunah rasul aya bagian-bagian sunah rasul anu babari teu dilaksanakan. Kan tadi saya muring sabil itu jalan-jalan kecil. Upami siratal mustaqim mah jalan anu lurus anu wah eta mah kumpulan daripada jalan-jalan tak ibu-ibu. Mungkin orang bakal menyesal mungkin dina kulem tara hanya kabelat. Geus atuh Bu terus tangtu satu panginten dina masalah dina hukum ada orang ge acan atuh. Sok Bu dina hukum. Dina siasa oge acan. Dumawi saeuseum murid kali deui pepeuriheun anu galalde jeung anu hararese can bisa cing anu alit mah hayu. Betul? Nuak tuang ngaleut sing sapertos sunah rasul. Kulem sing sapertos rasul. Komo intina mah geuning kitu. Upami sagala rupa teh kedah dikawitan ku bismillah. Mih naon cenah Bu? Mih barokah. Ya, Ibu punten ieu mangimutan kasimpuling ka para bapak bade gegeroh bismillahirrahmanirrahim. Bade nyeseh bismillah, bade sasapu bismillah. Naon Ibu? Bapak bade ka sawah bismillahirrahmanirrahim. Bade ngajar bismillahirrahmanirrahim. Itu Bu hebat. Rengse pada melan alhamdulillah itu barokah. Kulu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqto. Setiap amal anu ngandung kahadean oge anu dianggap eta amal bermanfaat lamun teu nganggo bismillah eta teh kirang berkahna numawi di mana oge kitu Bu. Tempat hayang berkah, acara hayang berkah, ilmu hayang berkah, urang kawitan pangaosan kumaos bis itu. Sok sanajan ibu teu make bismillah anger jadi. Jadi teh jadi ngan berkah ku urang. Dipayun mah anu naroskeun, Pak, Bapak. Kana sok ngarokok. Ustaz cenah aing ngarokok make bismillah teh. Jabot cenah sok marake leungeun anu kenca cenah. Nya. Ya Pak. Lain kasih muring narosana kapun Bapak beula yang mustami ngacu Ustaz. Kumaha cenah upami ngarokok kuno kenca? Halo. Ieu mah contoh awan tong. Saurupun Bapak teh daroko mah lain barang alus geus we kuno kenca kitu. Paham? Berarti nu ngaroko kuno kenca teh sarua jeung omeh. Maaf Pak. Jadi eta mah kuno kenca rek makana jarang ibu nu simuri ngabanungan nu ngaroko ceker bismillahirrahmanirrahim. Tara Bu tara. Jarang Bu. Duka meureun lamun mun rokona syar'i mah teu rokok syar'i nya Pak. Oke, berapa Pak ya? Paham Bu? Nu kadua Bu. Terakhir. Kunaon ibu-ibu make menyesal kulantaran salah memilih teman. Jadi ibu-ibu kaduhung teh lain ayeuna. Bahkan dina surat Zuhruf ayat 67 pertemanan, persahabatan dina poe kiamah itu akan jadi permusuhan. Al-ahillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Babaturan, sobat, teman, sahabat itu dina poe kiamah akan jadi musuh kecuali persahabatan anu ditalian ku katakwaan. Paham? Jadi lamun urang sesobatan didasaran ku katakwaan, dibeungkeut ku agama, ditalian ku akidah ibu, sesobatan eta lain di dunia unggul parat nepi ka akhirat. Dina hadis Ibnu Asy-Syakir bukieu.
Idza kana rajula tahabba fillah, lamun aya dua lalaki saling mencintai, saling bersahabat didasaran ku karena Allah, ahaduhuma fil maghrib wal akhar fil masyriq, ditakdirkeun engke dina poe kiamah babaturan teh nu hiji mah aya di belah wetan, nu hiji di aya di belah kulon, la jama Allah bakal ngumpulkeun. Wa qala hadilah di ahbab tahu, tah ye dulur maneh anu anjeun baheula menjalin persahabatan nu dadasaran ku agama. Makana saur Hasan Al Basri, Bu, carilah teman sebanyak-banyaknya anu didasaran ku takwa, sabab teman itu nanti bakal jadi syafaat. Paham deh? Betul Pak, itu geus viral, Bu, ku para ulama, ku Ustad Dasan, ku Ustad Ade Hidayat, ku Ustad Basmalah, Bu, bahwa kalau kita berteman nu babaturan nu didasaran ku agama mah, Ibu, babaturan eta bakal jadi syafaat keur urang. Bu, kade tong disanggi Bapak Ibu ruang riung di tempat ieu engke bakal pisah, engke lamun urang ruang riung dina tempat anu hade didasaran ku katakwaan, ditakdirkeun engke di surga urang papisah di teangan. Ya Allah, kamana cenah si ece anu baheula sok babarengan ka masjid teh? Oh kitu, bari Allah ge uningan. Wayahna tuh babaturan maneh dihanap keneh ari ibu geus aya di level luhur di surga. Oh babaturan maneh nya sok geroan di geroan itu. Paham? Oh misalnya Bapak Ibu bebarengan jeung nu sae, walaupun tidak berbuat baik tapi orang mendukung orang-orang baik, kabagean hadena mah, Bu. Tadi dia mantak ibu-ibu lah sok nganggap sepelenya. Kali deui carilah teman sebanyak-banyaknya. Sebab teman yang banyak itu, tapi kade Ibu, anu didasaran ku naon? Ku takwa. Tapi si muring ningali, Pak. Kunaon make jadi berteman deh, satu kulantaran ta'arufan, saling mengenal. Bu, geuning ibu sok naros geuning ece geuning apa ka si eta? Ti heula pernah papanggih di panyabaan kitu lain. Sok upami bapa nyaba ulah ka Jakarta lah deukeut deui. Ka Inggris we. Ya terus Bu, aya di Inggris papanggih jeung urang Cikoneng. Geuning apa? Da ngomongna Sunda, hok asa dulur, Bu. Terus lamun urang keur nyaba heg aya urang nu sarua Sunda asa dulur, tapi lamun geus balik deui ka lemur mah pisah deui eta teh. Jauh deui. Itu pertemanan yang karena perkenalan. Aya jami ngadeukeutan urang jadi babaturan kulantaran memang ada kepentingan. Ahamiyah, kepentingan bisnis, kepentingan politik, atau memang ada maunya. Geuning si eta muni deukeut ka anjeun biasalah aya kahayangna gitu. Geus eueuh kahayangna mah leupas deui kulantaran lain kutakwa. Paham itu? Tah Bu, ayeuna dina usum partai Ibu ngadareuketan. Bu, isuk mah pecah deui gitu. Ieu mah lain dibeungkeut kutak. Punten nya. Pun adi bade nyalonkeun Ibu hampir unggal penting loba jelema di imah. Da bumina poeun rorompok ya. Nu teu wawuh ge daratan. Na geus kaharti ya. Ini mah karena kepentingan politik. Geus meunang mah engke masing-masing bubar eta teh. Eta mah pertemanan dasarna mata kade Bu. Simburing mah teu mutlak dina politik mah bisa robah-robah. Jadi gak ada aya bahasa ke Pak.
Gak ada teman abadi, gak ada kawan abadi, gak ada musuh abadi. Nu aya mah kepentingan pribadi. Tingali Pak ayeuna dina politik nu baheula ngahiji ayeuna pisah, nu baheula pasea ayeuna mah ngahiji gitu. Itu mah pertemanan di dasaran ahamiyah, kepentingan. Ya, makanya urang mah dasarna naon Bu? Lain hanya kepentingan tapi di dasaran kutak dibeungkeutna ku iman. Ai geus dibeungkeut ku iman mah Bu, batur oge asa dulur. Lamun beda ibu dulur oge asa batur. Jelas Bu? Naon deui? Ya Bu, da ai jami mah moal jauh jeung anu dipikaraseun lain. Almar'u ma'aman ahabbah. Hadis Bukhari Muslim, Mas. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Bami ibu resep ka ustad, insya Allah babarengan jeung ustad. Lamun ustadna asup surga, lamun ajengana asup, karena biasanya kan ai kiai wali mah asup surga, simbolnya gitu. Walaupun tidak ngajamin ibu setiap ustad asup surga. Almar'u man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Betul? Ibu, bapak bisa nebak resep simkuring. Kahiji naon anu dipake, nu kadua naon anu dihuapkeun ku simkuring, nu dileueut, anu dituang. Eta teh geus netelakeun karakter seseorang. Punten. Simkuring hiji waktu selebet ka bumi batur, tapi bisa nebak. Resep badminton ya jelema teh. Sab di bumina, nah itu. Sab aya teu badminton mah jang naon rek cek paribahmanya variasi. Biasana gitu kan. Lamun di bumina aya reket berarti resep da babaturana oge reket. Oke. Lamun di bumina ngagantung jejer berarti resep nyamual jauh Pak. Lamun di bumina ngagoler kartu gapleh berarti resep nyamual jauh Pak gapleh. Ya, ibu puntennya, ibu lebet, bapak lebet ke hiji tempat di bumina teh aya buku-buku politik, buku-buku, wah berarti ini orang resep politik. Jadi memang almar'u man ahabbah. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Atribut jas warna oge Bu itu menentukan. Kade Bu? Komo ayeuna mah warna oge menentukan. Di mana beureum. Oh, geus beda kan? Di mana? Koneng. Ayeuna mah keur sensitifnya Bu. Warna betul? Sensitif, baheula mangadenge beureum koneng hejo biru teh biasa, ayeuna mah geus sensitif. Ai masjid eta kumaha? Hejo euy eta mah. Ayeuna itu, wah eta mah beureum euy, geus sensitif. Betul? Itu. Tangan anu nuriet mah kieu, Bu. Ai luarna hejo, jerona beureum. Halo? Paham deh, bela teh paham. Eta mah partai samangka. Luarna hejo, jerona beureum. Kartos teh. Biasa lagi semua diterangin teh kadang. Ya, eta teh cenah partai disebutna partai umat Islam tapi jerona beureum ieu teh kumaha urusanana ya, Pak. Oke, kembali lagi itu. Jadi seseorang itu bersama yang dicintai. Ibu, punten, date katingal ibu simkuring. Ibu nganggo kudung naon merekna ibu-ibu itu geus kabaca. Upami merek ieu berarti ibu mah resepna merek ieu, si ece mah merek ieu, Bu. Ya. Betul? Nah, man ahabba kauman hasyarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa mencintai satu kaum, kade,
sing saha anu mikaresep ka hiji kaum maka Allah bakal ngumpulkeun jeung kaumna dina poe kiamat. Paham dah? Aya Pak kade urusan politik. Lamun orang resep ka hiji kaum maka engke di poe kiamat teh bakal ngagulu ngariung teh jeung kaum jeung eta kaum. Kartos oke, atuh ai kudu dijabarkeun mah kieu. Simburing mah teu nitah teu nyaram kumaha karep. Upami bapak-bapak ibu-ibu resep ka Jokowi berarti engke di akhirat ngumpul jeung saha? Nya. Betul? Upami ibu bapak resep ka Ganjar berarti engke di akhirat ngumpul jeung saha? Nya moal jeung Pak Anies mah nya tuh. Paham dah? Seseorang itu yang berkumpul dengan kaumnya hasarullah yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan. Makanya kahade ulah ulah ruang riung teu para ruku. Dan gege di akhirat tah upami urang di dieu tah ngariung dina kahadean, ngariung dina pangajian, insyaallah ibu-ibu urang ngariung deui engke di akhirat, betul? Iya. Paham? Mangga eta mah teu simburing mah teu nitah teu nyaram kumaha karep ek milih Jokowi oge. Betul Pak? Ek milih Ganjar heug. Ek milih Pak Prabowo mangga. Rek milih Anies kudu. Mangga eta mah. Ngan engke di akhirat lamun milih Jokowi berarti ngariung jeung Jokowi. Sok bisi salah engke bisa aya intel. Teu salah si muring ngobrol. Lamun ngariung jeung Prabowo engke di akhirat jeung saha? Lamun resep ka Firaun engke di akhirat ngariung jeung saha? Nya mah jeung Nabi Musa nya. Oke, paham. Itu bersama teman-temannya. Ya, kesimpulan nama ibu-ibu lah terus saja melangkung. Jangan salah memilih teman. Betul? Minimal atubu orang tepersis oge. Tak lamun orang babaturan jeung tukang minyak singit nya Bu. Sok sanajan teu meuli oge kan meureun rada kaambe sengitnya. Lamun orang babaturan jeung tukang pandai sok sanajan teu milu digawe oge kake bulan. Matak punten Bu. Simburing sok selalu bertanya, kok kunaon geuning ieu aya di tempat ieu, kok geuning kunaon si ieu aya di dieu. Eta mah urusan politik, sabab politik mah ibu-ibu henteu mutlak. Ngan usahakeun ibu bapak memilih teman itu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Rasul ngadawuh, di mana anjeun milih teman, pilih yang mengajak kepada kebaikan. Lamun aya babaturan nu hade mah sok ngingetkeun urang gitu. Ya mah rajin boga babaturan teh dina waktu senangna unggulnya Bu. Ya. Bu. Ya. Naon babaturan orang naon wae? 1 harta, 2 istri, 3 amal. Ya. Karena harta simburing para bapak sok bebeakan. Boga mobil can mani, mobil geus dikumah. Betul? Terus ka istri, ka putra, ka anak, ka istri sok rada bebeakan. Mentak hiji waktu Rasul mangku murang kali sanes putuna. Putra sanya dipangku. Al waladu mabholatun wa mazbanatun ya. Ngaran budak teh kadang-kadang sok jadi koret jeung sok jadi pengecut. Kulantaran budak sepuh sok jadi koret. Ece kunaon aya nama geuning teu nyumbang cicing heula ya budak erek study tour gitu kan. Eta teh memang karaos ku simburing. Naluri itu. Atau karena istri. Aya nama si Akang aya barareda geus boga pamajikan aya nama hararese. Atau mungkin terjadi jihad teh kulantaran istri.
Akang kun atumun akang perang di jalan Allah mungkin meureun maot abdi jadi rana bisa tuh moal gitu. Hiji deui Bu, amal. Betul? Iya. Ta ibu-ibu ari kanu katilu mah biasana urang sok sesanalin ka istri sok seseepan ka murang kali sok bebeakannya Bu. Kana harta ibu bebeakan tapi kana amal mah sesana. Ya teh Bu ngaji teh sesanaon sih. Sesanaon? Sesa capek. Punten. Tadi anu dilebetkeun kana kenceleng nu sesa nu aslina. Nah itu mah. Tapi udah sesa oge gedenya Bu. Bu, kan ya, ieu mah ngemutan unggul. Tapi kade Bu, sok sanajan ku urang dianak tirikeun jadi sesa tapi tetep eta Bu bakal nulungan. Karena harta urang bebeakan, ngurus mobil bebeakan, ngurus tanah bebeakan, mulian tanah. Waktu maut mah ibu-ibu teu ban serep-serep acan milu teu. Ka istri seseepan, ka putra seseepan, ibu ngan semet nganterkeun kana liang lahatnya Bu. Bu anu nuturkeun mayit teh tilu, harta, keluarga jeung amal. Tak anu parat bakal nganterkeun urang ke akhirat naon sing Bu? Amal soleh. Jadi bohong Pak, Bu. Lamun aya jami sehidup semati teh wadul. Bohong lah. Eta mah ungkapan unggul. Bu, aya ibu-ibu gegerewekan di sisi kuburan hayang milu. Aya Bu, akang milu ai kulebet ti tak asup mungan eta teh. Itulah ibu ya. Jadi ibu-ibu persiapkan yang menjadi teman abadi. Awas Bu ya. Di istri teman, bahkan kadang istri jadi musuh, anak teman tapi bakal berbalik jadi musuh. Teman abadi naon Bu? Amal. Bu, tadi ngasupan kencereng sabarat tong disebatkeun. Ta eta Bu nu parat engke di akhirat mah. Betul? Atang kata ibu teh Gusti ya Allah. Hanya kal euy saeutik tah gitu Bu. Jadi hanya komentar ya. Mudah-mudahan jadi motivasi kang orang sadayana. Hayu mungpang mengpeng masih dipaparin kesempatan ya. Ulah ngarasa hanyakal, ulah ngarasa kaduhung, sabab hanyakal engke dina poe akhirat mah taya gunana ya. Kaduhung ke mah teh. Nah di antaranan Bu, jangan salah memilih teman, jangan salah memilih kawan, sabab goreng hade jelma kadang-kadang dipangaruhan ku babaturan. Mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan kana iman urang sadayana, oge urang berusaha berupaya pikeun ngalaksanakeun amal-amal anu sesuai sareng nu dicontohkeun ku Rasul atanapi diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.